Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Api Fatia Putri Maria di kelas 10 MPLB 3. Sarta acana urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos masihan urang sararea nikmat anu kacida ageungna. Janten tiasa sumping dina ieu acara kalayanina kaayaan sehat. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun pentingna syukur kanggo urang salami hirup teh naon wae. Hadirin anu ku simkuring dipikanyaah. Rasa syukur teh upami nurutkeun kaayaan mah nyaeta narimakeun naon wae anu aya atau dipimili ku urang bade awon atanapi teu urang resep. Inti tina rasa syukur teh masrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala perkawis naon wae anu bada ku anjeunna dipasikeun ka urang salaku hambana. Syukur ieu oge jadi kawajiban anu kedap dipigaduh ku umat Islam. Di mana tos dicatet dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Upami jalmi teu aya rasa syukurna saeutik pun, maka manehna cilaka lantaran tos nyia-nyiakeun nikmat Allah anu tos dipasikeun jeung jadi rejekina. Ku kituna hayu urang sami-sami ngucapkeun rasa syukur boh dina hate jeung ucapan, utamina dipraktekkeun langsung lewat sikap. Parantos piantara ti abdi mugia cing janten manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.